Umat Islam akhir zaman seueur anu kasalasar ucap lampah patekadan seueur pisan pamusrikan musyrik kufur pamurtadan terus jadi kebiasaan teu ieu jadi pikiran matak ruksak kana iman sahadat sok diucapkeun salat oge dilakukeun majarkeun teh cukup iman jeung ngaku kaislaman najan laku teu napakan kana aturan pangeran teu gaduh rasa nyalahan eta teh pangajak setan ari ngaku umat Islam ari lampah siga setan mabok zina perjudian anu jadi padamelan seueur ulama diancam pedah ngajak lebet Islam da kuring mah enggeus iman da cukup Islam turunan ulama dipikang ngewa nerangkeun aturan hakna ngajak salat jeung zakatna majar bosen ngadengena seueur ajengan nerangkeun kana hukum ti pangeran seueur anu ngabalieur bongen jauh jeung kahayang seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan jiga hade sareng iman padahal mah kasasaran kana salat ngahir-ngahir majar pameng padamelan nyiar dunia seseepan salat narek dikodoan seueur parentah pangeran anu kedah dilakonan alah kaseueur alesan majarkeun teh karepotan eling-eling umat Islam sing eling kana aturan parentah Allah lakonan parentah setan singkahan mun hirup hoyong salamet iman urang masih kuat parentah Allah sing taat sanajan karosna berat Al-Quran tong dijauhan hadis ulah disisihkeun ayatna jadi bacaan maknana geura lenyepan ayo dulur urang tobat mengpeng urang masih sempat ibadah urang sing ningkat mengpeng tacan kena maut